lumayan dapat arisan gepokan tapi kendailah jeung nyangu isukan sugan dengan sangu meuli masako meuli sayur hasem di bi embai lumayan tapi emas bubu kurang gede hayang meuli emas lumayan jeung meuli emas mah kan lumayan tuh gepokan duitna duitnya loba banget paling tipu deui sugan ya. 1 juta 5 juta Ais alah mana belang iya deh banget Ais belang-belang jika eta nyaruaan hileud kebon kunaon kurang modal wae modal wae kunaon sih nyeri beuteung geus nginum obat 3 tablet ya Allah tong 3 tablet teuing bisi eta apardosis Idi jika mencret cigana. Kumaha nya Aisnya nek nya kudu ka dokter. Boga duit ka bidan ge eueuh duitna euy. Ata bela mah rupa-rupa wae kebiasaan. Eta Ais mah loba banget duitna. Nya Eus mah menang arisan. Menang arisan tadi. Aduh Ais hayang modal wae. Ya Allah teh bela kudu barobat. Duitna eueuh Ais. Aduh Ais mules banget Ais. Duh. Jadi tega ieu mah judulna nya. Aduh Ais nya kudu diberek. Nya geus atuh teh bela ieu. Ulah loba teuing Ais. Ieu jeung barobat buat cukup. Ulah loba teuing. Geus ieu. Aduh Ais barobat. Tadi tuh nya. Ais nuhun nya Aisnya. Ambe tere cagar. Ais aduh. Perasaan teh duit wae teh bela mah. Arek teh dibere teh tega. Kumasinya. Pilieun doang. Pusing da Eus mah. Karak ge hayang meuli gelang teh jadi deui. Hayang meuli gelang urang teh ngagedean deui ya gelang teh. Ambe katingali buricak burinyoy. Ceuy si bobodo ku aing nya geus barakali eta katipu wae. Lumayan jeung jajan meuli beas aing. Eus. Alhamdulillah panas-panas gitu. Tapi deui ka imah. Aduh. Puraknya Bu Haji. Seup. Ya hayang teu. Ieu kumaha sih Bu. Ini seger banget dahar jeruk panas-panas kieu. Iya, we nya Bu Haji nya. Purak. Ya Neng. Bu Haji rek mangkat deui nya. Oh, belum mangkat dia ka mana Bu Haji? Rek nagihan. Geus hingga sorean. Enggak aku. Ieu teteh perenan kabeh nya ka jero nya. Ka hayang mah dahar we anu pi ka hayang mah nya. Iya engke ka kulkaskeun Bu Haji. Ka kulkaskeun. Bu Haji mangkat cenah nya. Bu Haji. Perenan mah perenan. Dahar nu pi ka hayang. Alhamdulillah ya Allah. Mama gak mangkat ke luar negeri gak. Bu Haji mah bagur jadi gak. Nuhun Mama. Semoga betah wae di ditu Mama. Ibak. Usaha manaon we nu penting mah jadi duit. Usum paceklik ayeuna teh panen kakarak ge bekah lila kene. Mending we kitu bari jeung kos kieu oge lumayan ieu teh laku sakilona 2.000 mah. Tuh dikumpulkeun meureunnan jadi duit. Kan hari jadi jelema balangsak mah nya naon wae nu digawean tuh mulungan kos ge pan jadi duit asal daek ayeuna si iem pan beki jajan ngidamna rupa-rupa wae kamari hayang naon hayang apel hayang jeruk ku aing dibeulikeun hayang kangkung ku aing dibeulikeun lumayan pan
Meureun encan ke kukumpul saker biaya lahiran anak. Kamari pan duit lahiran oge dicatat ku bangusna. Emang teh sieum teh nya. Eueuh, mulang tari mana ka kolot teh. Aduh, alhamdulillah geus mandi. Geus seger. Mau udah ke mana sih nya? Ke mana sih nya? Biasana mah aya da wayah kieu teh. Geus nyeuseum mau udah oge. Apa ulin kitu nya? Arek ulin ah. Bete di imah wae, kudu nulakan pantoh heula. Udah dikirimin ya uangnya. Nanti aku transfer ya ke kamu, Jeng. Iya. Iya betul. Iya udah. Nanti aku transfer kamu ya, Jeng. Oke, bye. Ma Oda. Iya. Nih, eus boga rezeki, Ma. Oh, Iya Jeng Ma Odanya. entong neng entong. Ente kendai, wis boga rezeki menang arisan. Alhamdulillah atuh da ari rezeki moal ditolak ku emak nya. Nya jang meuli beas nya mah nya, jang meuli. Ya tingali emak tuh nya tuh. Emak tas di mana ieu? Ngarongsok emak alhamdulillah kan mere duit ieu. Mane karunya emak. Si Iem ka mana? Si aya di imah meureunnan. Nuhun nya isnya. Didoakan ku masing seueur rezekina nya. Amin Sing panjang Allahumma umur, amin. pokona sing sehat nya. Amin. Atur nuhun doana nya mah katampi Iya pisan. nuhun pisan ya. Si emak nih karunya. Ih. Yang geus we bagi-bagi ayeuna mah, bagi-bagi rezeki. Siapa tahu jadi amal soleh, jadi banyak rezeki berlimpah euis. Pemandangannya indah banget ya Allah, sejuk deh. Aduh ya Allah kadang dege panen. Boga biasa anyar. Cigana teh ngeunanya dahara teh jeung teri huut, jeung coel jengkol ngora, anggun hasem dahara sisi sawah. Ke di wawa asek kieu. Nya kumaha sih. Naon mana ayo? Keur naon mah di dieu? Urang mah keur ieu nempuan sawah batur. Kesepian ya maneh? Ya kesepian lah, orang aku gak punya salaki. Karunya banget, reuneuh gede eueuh salaki ya. Aku mah deui ah. Lamun urang mah enggeus da digugurkeun wae. Kitu emang anak ucing digugurkeun amit-amit. Ya daripada maneh kesepian. Nyakeun bae, ieu mah rek diuruskeun ku urang jeung ku mak urang. Karunya banget dah ke anakna. Karunya kunaon? Ya jadi eueuh bapaan kitu. Nya aya si Ahmad bapana. Kan si Ahmad mah di penjara. Nah, kayak lepasnya saya. Iraha meureun kaluarna. Terus deh ah. Ngomong we si Ahmad. Wani maneh ka urang? Nya wani lah, maneh mah kitu wae ka urang teh. Oh. Nya sayang. Ya Bang baik. Pokoknya masih berkah selamatnya lahiranna. Anak jadah. Ya bapaan si Ahmad. Ya, batur ge nyarahweun, anak itu anak jadah. Anu nyahweun. Abadot teh. Iam ulah kitu nah iam. Karunya ieu ka anakna mending digugurkeun wae daripada engke gedena. Amit. Engke gedena mah banu ngabuli ieu budak. Anu ngabulina kayaknya si Ahmad ge keluar di penjara. Nguruskeun anak urang. Lamun urang ngamaningan digugurkeun daripada ieu anakna kaluar ke karunya loba nu ngabuli. Bun, urang mah tetep nyaah anak. Ayo kurang diantar kan ini jadah. Bung ah. Rezeki mati mana we datang na tepuga-pugu mah dibere duit pan. Emak. Bu Haji. Emak loba duit sia. Alhamdulillah pamere. Pamere saha? Si Eis.
Di gening ya duit temennya ongkos anu saweran di organ teh ama 2000-an marulu. Nya. Apa sih jadi artis organ ongkos? Piraku teuing teh nyaho teh nya mama dibere duitnya geus ditampananku. Ya masa Allah tapi anu biruan eta mah. Bagernya si euis. Menunggu apa ya mau ke situ nya. Batu bakrok merenan. Ya ngomong-ngomong rek bawa ke mana? Iya Bu Haji, iya emak teh nya di paruntahan teh loba cangkang aku nya geus kumaha di ulungan lumayan nih saker Tukeran jeung minyak sayur. jadi duit nu penting mah jadi duit Bu Haji. Oh si mah. Ya heueuh tuh. Sakilo 2000 cenah. Duh ya Allah. Ya kombe. Sih. Nyaleukeun Dengan tukeran jeung minyak sayur daripada jeung duit Ya mah. heueuh. Aduh beting aing kunaon nya. Aduh sing jelekot. Aduh. Aduh jadi hendak ieu. Aduh kunaon sih ieu. Aduh apa aing ngabobodo si euis kitu nya. Adan teu dosa ieu ah. Aduh hendak banget beuteung. Aduh hendak banget aduh kunaon sih ieu. Rawong sugi. Aduh, aing jadi kesang basuh. Saudara hati yen senok luru ganti. Aduh. Liam tulungan aing atuh aing deui banget betul. Mana kunaon sih Bella? Aduh hendak banget betul aing ieu pak macet Alah, cat aing ieu. Bung paling oge maneh mah rek ngejem duit ujung-ujung narik nipu urang. Tuh urang geus balanja loba duitna. Gara-gara maneh mah urang jadi ngambak we ka urang. Ieu pencetkeun ieu. Bung jor-jor teuing Aduh ieu aing leuleus banget ieu aduh. maneh mah paling bersandiwara. Sorry. Ieu Aduh aing deui banget betul. Aduh. Heeh, meuki ka dieu teh meuki ogoan Bu Haji, sieum teh kamari hayang bumbuahannya kumaha dibelikeun, hayang kangkung kumaha dibelikeun, urang kumaha coba kolot mah Bu Haji. Anya eta mah ogoan we ongko abatur ge loba nu reunang mah teu kos situ-situ teuing. Batur mah teu kos kitu asaan teh da. Tah samana diturut teh kumaha da. Teu tahu diri teh ya, nya teu tahu diri, maneh kan eueuh salakina. Ya mah usaha bang sorangan. Ya heueuh, ayeuna ngandel-ngandelkeun wae kolot coba ge. Oh nyanggeus kumaha mah sing sabar ka ulah diturut wae atuh naha. Ya mama sabar wae Bu Haji, nah saker anak, saker incu. Oh ayeuna emas sehat teh keur teu sehatna pan. Mah ayeuna ieu bela-belaan ngarongsok. Eta duit belikeun ka beas we mah mending we geus aya beas mah. Rek dibelikeun ka beas we ieu duit. Kan kapanen jauh keneh. Tapi mah ditinggalian teh geus eta teh geus tarungkul teh baru tarungkul. Beres sugan Bu Haji bulan. Oh sabulanan deui lah. Sabulanan deui cigana Bu Haji, heeh. Yang geus ngomong-ngomong marek balik heula itu bising sieum neangan. Oh Bu Haji kerek nagihan can menang duit Ayo nya Bu Haji nya. Ayo mayu. Aduh hendak banget ieu beuteung aduh. Aduh coba aing hayang modal. Aduh, da padahal aing teu nyopet Aduh. Bela kunaon? Beuteung nyeri banget mah heneg seueul. Terus di dieu wae atuh balik ka ditu nyeri beuteung mah. Teu kuat leumpangna mah. Geus ngalebok naon sih? Teu ngalebok naon. Aduh, ieu mules we hang hitut wae dah. Ini kuat cabrek kieu Bela sih hayu buru balik ka ditu. Macetkeun bitis atuh dah. Aduh, heneg banget. Mending ngelak mah ka dieu. Kunaon sih tadina ngadahar naon? Ngadahar naon Bela? Teu ngadang naon. Apa keur darama sia mah yang ngebobohong aing ya. Ujung-ujungna pinjem duit ka aing ya. Mau dah lu boga duit. Sia ajab. Beda kamari. Sia nita siem kan? Hah? Nita siem kan nyokot duit aing? Heeh. Ajab tah. Kita jadi jelema mah ulah jahat. Aduh, engko tak ka ditu makat nulungan henteu. Kesudi aing nulungan sia. Jongkona ge urang teu sudi tulungan kumaha odak. Ajab tah. Nih kos itu geus tua bangka ge, lain manulungan aing. Aduh, lulus banget aing. Aduh. Mak ka mana wae sih? Iya, mah geus ngarongsok ieu lumayan Mak, ngeri hate banget sih Mak. Kunaon? Kunaon? Si Ayu ngomong baik itu tadi amprok. Waduh, geus nah tong didenge.
Apa Wajar meren? teh cenah masina dikukur kan emang iya anak domba dikukur. Widang geuning ku aing lamun amprok diluluh dak ku aing. Nggih, jadi nate musik-musik wae hirup sia. Geus, tong cari ku kemen ke lamun amprok ku mah ditegor. Cuman budak teh nya beuki ka dieu teh beuki ngalunjak ieu. Nyeri hati banget. Geus, Wajar teh bapaan. geus tong didanya. Hayu balik jeung mah hayu. Yam. Naon, Mak? Dekeun. Si Bella geus darama di wae sia. Darah mana naon, Mak? Nyeri beuteung cenah majar teh tadi. Oh, tadi oge, wing ge nempo nyeri beuteung cenah. Heeh. Paling rek nipu jelema eta mah, Mak. Tong Oh, kaciting arek di naon deh, andal. arek naon deh we cuma lamun teu ujung-ujungna duit. Tuman. Amprok tadi jeung sia ieu. Amprok tuh di Gerkanya. totoang. Keur kanyerin cek aing teh nya, kena aja sia Bella, kena aja ngajalan kan we bae, siam. Kumaha geus diomongan ya. Eta teh babales. Oh, babalas di Gusti Allah, da Allah ge moal cicing wae No. ya, ka jelema kos kitu mah. Syukur lah syukurin. Tong ditulung aja jelema kos kitu mah antap. Ulah dibales ku urang sorangan kege aya babalesna. Oh, maaf. Heeh, tempokeun we nya tuh ayeuna aya di Balandongan Haji Ijah. Oh, eta teh mah. Heeh. Tadi ge wing amprok di dinya da. Kanyerian beuteung cenah majar teh nyeri beuteung. Sore mah Cenah. ludes Kena sugan. aja sia ludes sore camat teh kitu. Ayo, Mak. Ayo. Mah itu telepon aja jelema teh. Ampun teuing ah. Gusti, inces kunaon inces Bella. Aduh Bu Haji enak banget beuteung. Tas ngadar naon sia si Bella. Hah, Terus balanja buah-buahan. buah-buah nyiram. Aduh Bu Haji, orang hayang balik teh bisa lempar. Ayo tuh orang kakesmas we nya langsung ya. Teu boga duit. Aya, gratis ya kakesmas paling bayar daftar unggul. Ambung yang ke rumah sakit. Ke rumah sakit ayo ke rumah sakit mengantar rujukan lah kakesmas. Orang yang kelas 1 ambung anu. Oh, bodoh teh geus laki sia nu mayar ayo duit aya tadi aing tam di kembung tah. Aduh, Bu Haji. Buru. Aduh Bu Haji yang modal. Ya geus bawa we. Orang beli pempes di jalan. Aduh Bu Haji teu kuat lempar lah Bu Haji. Goblok sia. Buru. Aduh. Goblok tetangga teh ngasekun banget. Lumayan dikumpulkeun mah ieu teh. Tuh, kudu rapi. Ambeh mahal dijual. Mak. Geus menang loba encan. Sakieu we ieu. Mak wing hayang senggang ah. Hayang naon? Senggang. Tadi mah menang ngala isuk. Ngeuna ieu diangeun. Heeh. Di Pakai angen. jengkol, Mak. Pakai jengkol ieu sedep. Heeh. Ama eta menang ngala tadi isuk. Kamu lima rontok ieu. Mari marorontok ieu. Eta mah rek dicoel we ieu, rek dicoel. Ngah. Rek dikumahakeun sih diangeun. Ngangen. Diangeun kudu loba bumbuna teh ida. Angen dikarecekeun. Heeh. Bisa tuh sih, mama teu rada bisa diangeunkeun mah. Bisa mah ah. Sok bau hanyir teh ya. Udah aku bawa hanyir. Nyawa pan eta ngaranna di sawah teh hidang Dikumbah. Tapi heuh mah rada-rada bau hanyir. nya emang Mah eta geus menang 3 juta meureun. boro-boro di bangsa kieu ieu. Ya, daripada mah daripada itu. Mari ngarongsok we ieu. Lamun bisa mah ngarongsok teh ulah ngarongsok we akuannya ha. Naon sih? Mun aya mah baju batur disampaian bawa. Ya ulah teh hidang eta mah lain ngarongsok, maling. Beda Nya nya mah. beda atuh atuh hidang. Tuh Terus- dikumpulkan ieu munggal poe ge loba ieu. Terus mun ibaratna aya Titah rapi cenah ieu titah rapi tuh, titah rapi. Mate ati bang harga murah. Nya, kudu titah rapi. nya titah rapi lamun rapi mah mahal cenah ieu. Naman-naman teh mah jelema teh boga teh Jadi nya. tukang rongsok we heuh nya kumaha si iem hirup ngaranna hirup iem. Nya heueuh ayeuna sia hayang jajan lain ti aing ti saha. Ieu mah beli apal di mana sih nih? Amis tiis. Eta napa mere Bu Haji kamari. Pantesan tuh mat aya gorowong tapak beurit. Piraha teh Nah tuh Entah di Bu Haji nama alus kan ieu. Bu Haji mama barang bere oge nya anu samanehna. Henteu kamari teh mah ulun ka Bu Haji Gusti loba banget makananana ieu dahareunana. Batur mah ngemil oge make buah-buahan ieu. Nya heueuh. Sarapan oge mah manehna mah. Batur mah sarapan buduk mah sarapan teh roti dah dibalur naon mah dan koneng-koneng. Naon sih teh Ya hidang. koneng-koneng 60 ya. Ini sama mentega. Geus ya geus burek mandi ka ditu
Kira mandi ka ditu. Ada kangen ieu lah. Nama tuh buru ka ditu. Oh minyak. Hah? Oh minyak sayur. Wah juga puga ge duit mah. Harus digejos sugan mah. Digejos kumaha sih? Jangan digejos. 6 buru. Heeh. Mak. Aduh Bu Haji launan Bu Haji ngeri banget. Siapa mani ampun-ampunan. Bu Haji iya. Hadena teu dirawat. Awalnya dirawat Bu Haji. Yang dirawat tertanaonan. Bu Haji iya asa yang modal. Ayo buru kurang jangan WC Mules banget Bu Haji. Ayo buru. Aduh. Bella, Bu Haji. kunaon maneh? Pus. Sama, aku buruan. Aku ngomong bener sih ya. Mencetkeun wali kata Embung. Masak kedeng mah. Aduh nyeri banget mah. Kunaon sih sia teh Bella kunaon? Bungsu dicabrak kieu sia geuningan. Cuma alus-alus. Embung mah buru-buru Menit tega banget mah udah mah. Iya, geus tong di dieu wae balik ka ditu nah. Ente kuat Asup lempeng. angin, ieu teh sia teh kululang-kuliling wae. Aduh mah base bool. Kaca pirit sugan ampun. Si anjir. Tidak mana mah. Ulang ngomong kalinya aja. Potong. Orang megat angkot di jalan. Aduh Bu Haji seneg. Hayo tuh Bella aing berat. Aing mana sih? Siapa dah kitu marula saja aing kita aing seri.